wah naon sia wah saha ya Gusti ya ieu Gatot Kaca Gatot Kaca oh iya anu ngaran otot aja deh aji gagah kieu geuning euy edan naon aji naon eta Allahu Akbar ya numur beng alam ya Allah ya Rabbi naon jadi aji gaduh ya Allah Gusti nu agung sia teh jelema aja kakara aing nepo jelema nepi ka goreng patut kieu ye aduh ieu jelema ditingali-tingali beungeut sia jiga cangcut anjing didagor sia anjing cangcut nyarekan ka aing alah cangcut ganeng jogoblok cangcut aduh kan bae aing jiga cangcut sia jiga eusi cangcut beureun abdi jiga kanyut geus aduh alah mana teh boga kaca di mah boga pernah ngaca nya minang teu sedih eta beungeut jiga cangcut da aing mah lamun beungeut jiga sia meureun teh gantung maneh mah percuma hirup oge beungeut sigi tilu gitu ari eta saha ngaranna ieu ya ieu teh ngaranna cepot what hah telat aja atuh sia teh cepot anjir cepot cangcut teh ieu jigana kurang ajar wah bener eta cepot bener bikeun ka aing paek mere tuh ka aing mah kitu gua dunungan teh mere baik tapi lengkahan adalah bugang kaulah wanyir apa kon wani marang aku ora wani dening apa lu lanang kue lanang aji mula teh tekal nama jowet alah kadi sia cangcut kadi sia kapir kasaha sia anjing beungeut jiga cangcut kitu sia teh si sampah masyarakat si tara jumaahan nyaho ti mana aing terjumahan nya nyaho nyaho ti mana ning eueuh di masjid aing masjid sia di mana aing demeni pokona mah lamun jelema eueuh di masjid aing berarti teh agama jeung aing teh aliran Allahu Akbar hei naon didinya ulah macem-macem ka jelema ieu dah ieu jelema teh keur nguriling dengan tanding anja cerang dengan lawan can nyaho digeti sorangan cobaan tasirana dagor kulingis kuat modar lebih jaan abina-bina teuy sia teh ka teh kabina-bina teuing hei cangcut baseuh itu nepi ka jebot cangcut baseuh ka aing urang ajar sia hutang pati barapati hutang urang teu bae urang dinu lega jeung aing urang okop belalan pati sia pentekal nya wis bae ke bedadade baun sia teh ngomong teh kabina-bina teh baju hayo what Gatot Kaca poe bakal dipodaran ku aing bangsat baju wala kadal modar yep anjir edan ijlem what Allahu Akbar subhanallah hey
edan ieu jelema wat woi siapa woi ya gitu dunungan aing jadi leuy tendangan tanpa kaki dan gitu dah banyak teuing gitu-gitu ting masih Messi we dunungan aing iya beres ayo guys buat iya baik tuluy kurang basya we aduh montong ditongeng-tongeng gatot kaca aing mantara biasa menta nu biasa we wiep woi woi naon nasi cangcut mana adikna wah palingan juga kolor juga legging sih teh awas legging sok sih woi awas saya teh nu maledog nu maledogan ah bisa gerakan hati woi anjing tong babaledogan lain babaledogan irung aing majajik irung mitas-tas teuing tinggal itu anjing buset tina naon eta irung di jieuna tina kai atuh sami jeung aing kurang ajar awas ya Ustaz wa ya makin nukangan segala rupa jadi tewak sok carek lupat kemana sih sok ayo sik aing teh si gegep teh aing ayo ya aduh dek nyiku kapange aja sok ya aduh dek nyiku deui kapange sia ku aing sok yang nyaho sia aduh dek macok aduh euy aduh itu awewe menigelis mana anjing naik nipu anjing punya awewe deket si acong sok ya yang nyaho aduh dek kabur baru karena mau ditewak dek waing aduh dek kabur deui baru karena mau ditewak dek waing deui ndeu balik deui bager gelucing sia mah euy kumaha kitu mun japati mah giring eta nepi kadinya balik deui kituan ka tukang aning henteu gerak tempo geraja gerak tempo sia henteu bo enjing atuh enjing enjing tuh luak lieu teh tapi kadinya balik deui henteu bo henteu ningali ning lanjut nya tuluy nya aing katipu ajan kontong nipu si Ajik lain nipu si anu balegug heuh deui au asa bos sapun si nipu deui si Ajik teh keluar di handap wae hiap
Jok siap kurajar wajik jeung macok di situ udang naon udang mong hayang ngagoler bosen aja ngagoler mah beri nangtung rayu mong hayang ngagoler bosen ye ala barat bro mong hayang bari dengan ngagoler no klasik ya no klasik ye siete nangtung jik menipika gelehan si goblok ya kabina-bina ting nangtung aduh kabina-bina ting nangtung di kenening udah aja jeung lingas si Haji kabina-bina ting di dia tak salik talingih eta awas Haji di dia tak ajik lingih na di dia tapi nabi ting bobodo syakwai bobodo merupakan ini gabru pada mua wow ini nyawa jajik deh wow bibir dan nyur-nyuran janji kurang aja wos kemana biu etan tukang setan cing tanggung jawab si goblok dikerecek marmot aing kurang ajar kumaha lamun aing kieu hah dikitu gugurkeun aing aja Nah, Asia, halik. Ayo urusan Asia. Nah, di mana? Harga diri ya urusan anak. Halik. Halik. Nepi ka pageuh si jiga kocan ge teh. Naon? Teu ningali nu panjang irungna ngaliwat ka dieu. Aya ka itu ngaliwat ka dieu, aya mun pangnewakeun. Nah naon? Pokona manggeusyaha tadi pekar pekai. Naon? Pokona hilang permataku. Heuh naon? Aing di ditu nu gawir, naon? Dikitu. Atuh nali kitukeun atuh. Da teu kaburu anjing nanya-nanya dikitu main persiapan kieu bereta. Sarwana goblok sia mah. Aisyah naonna cacut. Lanceukna iya beres. Awas ya di podalan kowe sok. Wes sik. Hayo sik. Musik. Hayo. Alah, tulung. Moal nulungan moal sia. Musik. Tulung. Moal. Tulung. Beuh anjing cungut sia bau bangke ge. Bener-bener teng ya pun anjir edan what ayo sia dipotong gua ayo alah ayo sih sia bina-bina teuing anjir edan terus timanganana deui luar biasa wajah asik gantung aing euy nu cangkung tu da euy wajah asik wih
maju sok sok awas gue sampai hati eta kokon bika gitu wasap ya what ya sapu si Haji wasap ya hati si Edan eta kokon bika gitu sok sengnya ho Edan mana euy wasap ya hati ditakis kaluhur ka handap montong kadinya jika ngarenyet seueur aji lain euy mun gede naon eta nu maneh mun gede nyaho aji da diurus aing mana pamajikan nepi ka pegang paduli teuing eta we diurus heuh gede mah gede ngan langit nyaho aji da keur hes da keur nyaring mah kitu bina-bina teh da wasap wasap anjing meni lemet letik-letik rancing geus goblok ku aing mah bina-bina teh sok sia was nagelutek ieu anjing teuing age lieur nah euy cik sakali dah nyaho sok was eta nahan deulem aya kamala dituluikeun ge moal balik nah mending damai we sangaran teh cepot cepot pot lan among ka itu ka mana ka itu ka dieu we memene beuki kadu beuki kadu naon kadu durian ya beuki meuli atuh aing minta ya punten ah waalaikumsalam assalamualaikum waalaikumsalam kita tuh berjuang aing mah kodo atuh mau naon eta mawa senjata sih teh di Rusia itu ye naon aya eta aya buta mah dagor ku aing ye naon ngaranna ka ngaranna naon eta ngaranna ieu naon cing besti aya buta mah masya asa dagor ku aing ye dikita hiya wah tepet jangan babatokna ku aing dikita hiya masya asya aing dagor ku aing eta kita sanu neuteuk ye ning ieu ponok melit melit ning nirnali balik deui sama jadi hese tuh anjir melit melitnya omekeun atuh kudu keneh hese tuh teu tepi kumaha euy ya kumaha jadi kieu teh euy digunting mah pegat atuh sia teh atuh oh aya jelema nu bisa ngomean dadan pang benerkeun ku sia kadinya we cing aya gadag gua batok sia
gitu dadan atuh nuhun dadan nurut si dadan maka aing lain bisa nurut gitu kumaha rek teh nurut kumaha si dadan mah hirup nangan saukur ngagulak gilek aing lamun eueuh aing ti mana nyatuna si dadan sia mangeuna turun mobil unggah mobil sumping kanu kaguan maksad dibere balikna di bahanan aing digencet tina kotak dengek ku si dadan kok nyarekan kok nyium da aing mah hirup leuh dalang dadan leuh aku dalang ikin tuh bisa kakawe nih ya buta aku aing masa sadak gorek iya pas panyir lamun teu apa kana kopeahna jo jebet tuh aing untung apa kopeahna loba kupon togel haling jang Darya goblok Darya kai aya naon jang lain aya naon eta si aing mentong hareupeun aing heunaha teh nyot aing ngagubuk naon abang boga rezeki naon sia ning eta boga kado lain kado masa ku aing cenah cinta teh buta mayar teu manang harta bohong gandingan bohong tanpa harta cinta teh terasa apa cenah pada satia hajar pada gumela geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa apa dina lagu boleh kita kompak dina lagu boleh kita seiya dan seirama tetapi tetap kamu musuh aku juga yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu karena engkau tercipta menjadi musuh aku satru kabuyutan he orang yang bangetnya juga cangcut goblok cangcut iya teu beunang karasa iya teu beunang deui karasa iya teu beunang bae ajig da lieur iya wah getihan buta kak mung serat gitu getih no eta euy mana getih eta buta dia ale-ale apaan api-apina ya api-apina sidik ale-ale atawa panta sih teh nya getih mah nya wayang getihan apaan meh jiga nah karunya nu lajur ditepu wae goblok teh baik keur mah wayang dibawa deui kumaha kang kok kun hirup keneh leuy ayo teu beunang rek modar ngahina keneh ka aing ayo teu beunang deui aduli goblok amekeun katipu bae da teu nyeri hate
Batararama. Oh, shit. Di poldaran Syanoman gue. Bangsat dia. Alah, anjing, alah. Aduh, alah, siksa. Alah, beteng aing ditajog alah. Karena hulu aged Seul atuh. jadi sieul aing hayang ongkek alah. Alah, anjing alah. Hayang ongkek aing alah. Alah, anjing alah. Alah, ampun hayang urang alah. Anjing alah. Alah, anjing meh keluar deui. Mangkaning 7.000. Alah, anjing nyelap dina huntu. Dodot atau pican. Karena Nyelap dina huntu. geuleuh. Lapar dahar deui we. Pican. Naon si teh gararaneng hayang. Tah hayang macul. Geuleuh. Bisi kurang keneh lebok tah. Tah hakan tah. Walau hayang utah. Alah, ampun mang tong disiksa perdaya kaula mang, kaula titisan Batararama. Masih awe goblok. Ya bola. Obat teuing teh kaula Duryudana ganeng. Ya kaula dorawo, doranan haun goblok si teh. Aduh, menit teh percaya ieu teh. Kakang pancinar goblok. Antara guru teh beusi asup anu kieu si teh. Hai. Sia. Hieu. Gawa, ieu sajing. Aisyah meni kuat. Aduh mang dagorna cobian ku batu mang. Ku batu. Mana batuna? Tadi hana batu usaha aja teh. Oh iya bener. Aduh aya anak. Bapak ai belum. Ya kene. Teuing sedaya sini apa kena wayang sih teh? Pungkurna dalang warjo aing. Mana nya? Jaga seling. Nah batuna euy ieu teh. Hey. Naon ka? Oh hujan naon teh euy? Lodo. Anjir utah goblok. Paingan aya hujan haseum sia teh. Dabina teuing ka aing teh. Sia teh ngutahan ka aing ampun Bang. Ngutahan sia teh wah oh sepuluh. Lucir. Naonan si Akang. Mainge lah. Dengan duit berkaki ampun. Jangan ada ribut. Kenapa? Ada sesuatu yang harus dipaluru. Apa itu? Diam kamu Yanti, jangan ikut campur. Mau lihat wiwit ya? Ulu mun urang mah di kolornya. Tara kapoe tapi tutung. Kakak Anjir koneng. Ibu siat. Ih. Aya nu busiat. Aya kangkungan. Naon itu buta busiat. Mana itu? Hayang nyaho busiat di kieu na. Can apa nyaho teh di RRI we.
cing hayangnya hobusiat nu kumaha cik si balagung naon ai nu kieu lain busiat balagung nah manya busiat sapiring ieu main busiat atuh naon modal sia teh naon colan kitu ulah keur epan colek teh nu kieu ye nah ya lele nu beukeun dolog lele mah ieu sakieu menang genep matukan jeung lagrag deui sakieu menang genep ieu epan lele jeung hati-hati sagala rupa oge atuh bina-bina teuing sama nyewolan waduk goblok sia deui jeung ngising deui bina-bina teuing anyir can disunatan gini euy oh tiga tarompet gitu sunatan gitu Kang sunatan Islam kan halak wae karunya kurang nya sunatan Kang disabat wae kita sang ngan hese we canangtungnya kumahanya oh menangtung oh kelak menangtung cicing menangtung kayak menangtung cicing eta dek kumaha nangtung ini mah sabat wae ngenya oye sunatan wae bina-bina teuing siawa sunatan wae hiji dua anyir sapat goblok Kang lebih ka beak dulu wah kacau aing rasakan dia iya ansa beraja pinas dikersah yang tumamparan barang Raden Gatot Kaca ngajamak iya denawa nganak-nganak lelestir kapukai punal nir kapas kahujanan ngalumuruk iya Raden Gatot Kaca cik sia yang nyau sok sia cepot kadia sia lamun maneh bener laki langit telangan jagat tempo jeger sia eleh wae datan nirata ngademang datan nirata mangkulengan rana kumaha ayeuna cepot baik dibikin moal eta yang jamu sekali musada ayo pikeun asa gagah si lain eta jager sia leuleus tulungan maha guru mama tulungan mama Cakrabuana tulung waras teu makaning jati-jati teu makaning waras waluya cager wes waduh luar biasa kadek lain jama samanea ieu mah kadek mah guru kadek persantene ka salira mah nya hebat salira saciruh metu sakacape nyata
Heuh anjing. Buset. Nah si cepot aya dua anjir sok si jeung aing cacak cepot ieu komo cepot aing jaut-awut ku aing koneng setan bener teuing wah beda gini itu mah juga ada saruha naon Asia wala naon si maksudna kikian teh hah kadeukeun siata layang jamu sekali musada hah kadeukeun jadi maneh teh kekepeteukeun hayang layang jamu sekali musada heuh sok aing mah da bager jelemana dibikeun ku aing ye teh baha guru teh kumaha ye teh buta mah dibikeun ka buta justru kudu dibikeun kanu buta layang jamu sekali musada teh supaya caang jadi bukan kanu caang maka itu jadi buta deui gini kan luar biasa anjir jadi eta bener rek dibikeun ka kaula mangga sok dibikeun ku abdi ka salira kasaha wae layang jamu sekali musada ku aing dibikeun komo ka maneh nah tapi maneh kudu apa kana syaratna naon syaratna ya montong ngabohong sia montong ngabohong kumaha ieu teh cepot sapanjang si lain ngabohong ku aing mau dibikeun ieu layang jamu sekali musada naon bohongna aing bohongna maneh ya nyumput buni dinu caang nebrak berijing teu ka tembok nyangka mata pedak ka aing oh nyamaneh apa montong susulumputan da aing apa sok lamun bener hayang lanjang jamu sekali musada ayeuna buktikeun kejujuran anjeun lami-lami ieu denawa leungit lebih hilang tanpa karana dadia Raja Amarta Prabu Yudhistira ngora cahaya sesekar iwa ngora cahaya sesekar iwa wah jaga yang hilang semaka pihatur agan diterima astradinga demi Allah lain abdi teh ieu bangsatna agan abdi mah henteu mun korek mamineng nya semaka pihatur agan diterima dawala naon ieu teh anjeun teh kikieuan tah naon sababna aing kikieuan sababna aing teh hayang ngahijikeun deui tilu kakuatan negara di ieu negara naon nyata anjeun pamimpin raja kadua apalatur negara diwakilan ku Gatot Kaca salak lurah tamtama negara Amarta katiluna nyata rakyat diwakilan ku si Cepot hayang ngahijikeun deui aing teh sabab naon ditingali-tingali ayeuna pamimpin geus teu percaya ka rakyat pun kitu di rakyat geus teu percaya ka pamimpinna beungkeut sabeungkeutan tah ku ieu sabeungkeutanana nyata ku layang jamu sekali musada bawa Yudhistira atur nuhun astadinga saha anjeun aing nya aing teh sia teh aing tu agan teh tadi kitu aing teh sia teh aing abdi lieur agan maksud anjeun kumaha aing teh sia teh aing maksudna naon maksudna Aisyah diciwit kumaha nya nyeri ngadahar gula amis ngadahar uyah asin sarua aing eta sia teh jeung aing teh sarasa sabab naon hareupeun pangeran di hadapan pangeran rekep deng-deng papak sarua kabeh sok sarasa manunggal sahak jeung sakawajiban antawis rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna ulah pakia-kia deui ulah pakirang-kirang tampian temongkeun sauyunan sabeungkeutan ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara ngurus hamba-hamba rakyat manunggalkeun deui antawis pamimpin jeung rakyatna kakara
ieu nagara bakal maju dibengkeutnya takula yang jamus kali musada timalan hatur nuhun sakitu ti kaula rek mulang deui ka alam nirwana kaula alang-alang kumitir teu aya sanes ieu teh nyata Sang Hyang Tunggal akina ieu astra jingat ti alang-alang kumitir nur cahaya sesekar ingwang nur cahaya sesekar ingwang cahaya hilang-hilang Hapunten agaan abdi ge syami hapunten sok suudon kanu janten pamimpin sok ngomongkeun kanu jadi pamimpin agaan hapunten sarua kaula ge hampura cepot sok tamelar kanu jadi rakyat teu kawas tina butuhna kaula deukeut jeung rakyat nama urang manungakeun dewegan sakumaha nu parantos saurkeun ku tadi mudah-mudahan urang tiasa manunggal sahak jeung sakawajiban antawis rakyat jeung pamimpin-pamimpin jeung rakyatna yang alhamdulillah geuning sagala perjuangan kudu make pengorbanan dina pengorbanan ngaliwatan susah jeung payah dina susah jeung payah kudu dibarengan ku ikhlas jeung ridona tah nu bakal ngajawab mah ikhlas jeung ridona yang sakitu we teh Kang saparakanca hapunten teu samudaya kelepatan sakali deui mudah-mudahan kula warga besar Bapak Rodis atanapi Bapak Udis sadayana ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin salamet anu nonton salamet anu ditongton sakali salamet tetep salamet sakitu ti putra Girharja tilu permios sanes tesono pamitan sanes pesenan sanes waktos urang tiasa patepung lawung deui hatur nuhun.